Teteh anu geulis kawanti-wanti nu endah ka bina-bina lucu taya nu nuruban lir widadari lumungsur ti kahayangan. Hapunten sateu acana. Kanu rumaos. Kanu masih keneh sok mostingkeun kaayaan finansial kulawarga di media sosial. Aya nu mostingkeun padamelan carogena kirang sae, kirang hasil, usahana kirang sae. Kaayaan ekonomina, keuanganna nuju teu stabil, diposting di media sosial. Nanaonan ngonang-ngonang pidorakaeun. Kumaha upami carogena kasinggung, nyeri hate. Saha nu doraka? Nu rugi saha? Teteh. Saleket-leketna ibadah teteh saupamina teu aya ridho teu nu jadi salaki, haram ka surga hukumna. Dengan catatan caroge anu leres-leres dina pengabdianna ka Allah Subhanahu wa taala.